Ternyata maranehanana jadi pejabat teh warisan pamere ti saha ti rakyat, eureun rakyat tong nyoblos jadi moal. Matakna kanu jara di pejabat teh gerak turun atuh ka rakyat, hargaan ka hayang rakyat, sing nyaho ka susah rakyat, sing apal ka bingung rakyat, eta pamimpin nu diarep-arep ku rakyat. Ya, urang ngomong ge teh pedah we di dieu pejabat. Kumaha lamun aya teuing. Aduh, nya moal mungkin jadi pejabat tanpa aya rakyat. Nah kuring nyarita tanpa undang-undang dijarieun undang-undangna kedaulatan ada di tangan rakyat, dari rakyat, untuk rakyat, oleh rakyat. Maka jabatan nu moal pernah leungit adalah rakyat. Indonesia maju jeung mundur gumantung rakyat. Bener. Lain kalah baligo pak gede-gede da rakyat mah teu butuh baligo. Butuh nage gawe gede ke rakyat. Tuh gerak perhatikeun ustad-ustad nu di masjid, gerak perhatikeun guru ngaji anu teu boga pendapatan, da ngajar teh lain tong eret atuh. RT kayaknya gerak tarayekeun gajihna kitu. Keun atuh. Eta nu diarep-arep ku rakyat. Bener, Pak? Cek. Mending ya. Ngarah taruh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Innal hamdalillah usolli wa usallimu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Bismillah panyeluk catur pemuka carita nu ngaguligah dina manah nu ngaguruh dina kolbu tumaretes kana hate tumali kana jajantung ati. Diwuwuh ku alhamdu nu jadi panundung rambu nu pajejat dina angan nyapukeun ria jeung sum'ah nu pasolengkrah dina manah. Nyingkahkeun rasa calutak min culak nalaktak istren panastren dudupak sareng rurumpak iri dengki nu kumaki dina ati sanubari. Dipiring kudua kalimat syahadat lir janji sumpah hamolan calin cilun cat mulang udar tina tali gadang cidra tina subaya morek ngijing sila bengkok sinembah. Sajahusu nuturkeun galur ti rasul nincak lacak aturan Allah subhanahu wa ta'ala. Puji kagungan Gusti nu maha suci anu hayatna abadi Allah Rabbul Ijati. Puja kagungan nu maha kawasa nu nyiptakeun alam dunia sarta eusina manusia nibankeun ka urang sadaya agama nu sampurna tur palipurna. Nyatana al-Islam nu ku urang dipika cinta. Runtuh syukur anu masyhur kagungan Allah Rabbun Ghafur nu maha ngatur di handap miwah di luhur. Mikanya ka jalma jujur sarta nyarek hirup takabur. Sholawat kali salamna Allah mugia ngocor ngagolontor kajungjunan urang sadaya contoheun urang sadaya kiblat hirup urang sadaya nyatana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalayan parantos natrat ngagurat ka para sahabat nu opat nu teu berat kana salat nu teu heat kana zakat. Para asatidah qori-qoriah mubalik-mubaligoh tokoh agama alim ulama nuku simkuring dipihormat guruwaneun pikeun simkuring. Ais pangampih pupuhu lemur tikawit Bapak Kades, Kadus, RW, RT, BPD, Lebe, tur LPMD. Ibu mewah Bapak sadaya nu lenggah linggih dina ieu patempatan. Kalayan hempak merbayaksa rekep dengdeng papak sarua moal deuk ngabeda-beda. Lamun ibu meuli pulpen pasti keur nulis. Lamun meuli jam pasti nuduhkeun waktu. Mun tukang dagang pasti hayang untung. Mun tani pasti hayang hasil.
Tari ibu pangaosan hayang naon. Habis si hayang panggih jeung urang. Cek ibu pangaosan teh hayang menang ilmu, apan meuli pulpen ge keur nulis. Apan meuli jam ge keur nuduhkeun waktu. Lamun geus beunang eta ilmu keur naon? Heunggeus. Cek ibu pangaosan teh hayang menang ilmu, geura tanyakeun ka ustad nu deukeut, naon gunana ilmu? Da ai pulpen ge diteretes ku inten berlian, ai dipake nulis teu napak mah anger we pulpen butut. Jam oge ai teu nuduhkeun waktu kalayan tepat mah kajen tina inten anger we jam butut. Naha teu cocok jeung fungsina. Ayeuna ilmu lain urang teu baroga ilmu sebenarnya mah ngan can napak. Da kabeh ge arapal ilmu tahajud tapi naha unggal peuting hees wae. Kabeh ge arapal ilmu infak jeung sedekah tapi naha fakir miskin diantep wae. Kabeh ge arapal ilmu jeung dulur kudu akur jeung tetangga tong pasea wa tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu ulah bercerai-berai bisi Islam leungit kakuatan geus nyaraho dalil tapi naha ustad ge gurger wae. Ibu oge arapal kasalaki kudu hormat tapi naha duit leutik jam bedud wae. Berarti urang teh sebenarnya mah lain teu boga ilmu ngan can napak. Sehingga disebut we al ilmu nur, ari ilmu teh cahaya. Deuk jadi cahaya kumaha? Boro-boro mah jadi cahaya, ilmu teh geuning karek samet apal, can jadi amal, deuk jadi oncor kumaha? Saha atuh jalma nu bakal menang ilmu? Hiji jawabanana lain jalma nu sakola luhur. Da keurna nahawan sakola luhur ai punten eueuh ka becus. Kolot baheula ge tamatan SD punten mah lentong ta eta ilmu asli. Tamatan SD kolot baheula sakola teu pati bisa ngahargaan ka kolot nepi ka punten ka langkung. Pan ayeuna mah sarjana ge teu becus punten-punten acan. Berarti eueuh ilmuwan. Matak jalma nu bakal menang ilmu teh hakikatna mah hiji syaratna lain jelema nu sakola luhur nu bersih hate. Keur mah hirup bodo kata mah saban geureuh ka batur bodo wae loba nganyerikeun batur komo pinter. Leuwih luhur ilmuna bakal loba jelema nyeri hate ku omonganana. Naha sumberna hate nu kotor. Keur mah hirup sangsara kata mah tudang tuding wae ka batur. Batur beunghar majarkeun nyegik. Batur loba duit majarkeun nuyul. Keur mah sangsara hirup kitu komo beunghar moal teu adigung ku pangaboga. Matak Allah teh maha uninga kana rasiko hirup. Kunaon jelema sangsara kotor hate teu dibere beunghar. Da beunghar ge bakal loba nu nyeri hate ku hartana atuh lur. Genah ya ceramah karasaeun jiga nama. Mata kunci nu ngaran hirup adalah hate. Sagelis-gelisna ibu anger ngareneng jeung teri ge eleh ku teri. Teri sakilo bangke 25.000. Jalma gelis maot teuneun di pasar moal aya nu meuli. Matak harga diri manusia lain ku pangkat, lain ku jabatan, lain ku harta, lain ku kekayaan. Kunaon atuh eta ku kalembutan hate. Wedak pake lipstik, pake alus, cirina ibu berseka, ngantong poho, kudu bareng jeung amis budi. Keurna nahaon wedak kanal bibir berem, aiteun haseum beungeut. Da batur teh moal nanya harga wedak, batur moal nanya harga lipstik, nu ditanya teh mana atuh akhlakna? Maka sumber akhlak adalah hate. Bener. Ieu pangaosan alus nyao. Lamun batur nyebutkeun yen pangaosan teh alus, maka kuring acan can wani nyebutkeun alus. Naha da alusna hiji perkara mah gumantung hate. Pangaosan alus bareng jeung hate alus maka isuke bakal katempo akhlak nu alus. Pangaosan alus hate kotor isuke ujub asa aing pangaosanana. Sabab hate anu kotor asa kapuji bae geuleuh atuh da. Sadio.
Salat alus ngan bareng jeung hate nu alus, maka bubar salat teh bakal katempo kaalusan. Salat alus hate kotor, bubar salat ge melak cangkeng dina kelek, sombong asa aing pang salatna. Lamun ditanya teh di mana mang? Salat atuh teu cara maneh tara gitu. Hate urusanana. Padahal awak ibu, awak bapak, awak kuring ku hayam ge eleh. Bulu hayam jadi kok Taufik Hidayat di Pangalengan ngagebugan bulu hayam jadi juara internasional. Nyungitan Indonesia naon olahragana ngagebugan bulu hayam. Dagingna sumber gizi, nogna sumber vitamin. Tikotokna eker aduk. Atuh tulangna seblak tulang. Naon nu teu manfaatina hayam. Sagelis-gelis na ibu enjing-enjing ngendog teuneun nog ibu di warung bangkrut warung batur tah. Ku hayam ge eleh. Matak nu ngabedakeun antara urang jeung nu lain gumantung eusi hate nu sanyana. Matak tah omean mah hate. Sapanjang jelema ngewa keneh kanu salah ulah waka ngaku bener. Jijing rada hese. Sapanjang jelema ngewa keneh kanu salah ulah waka ngaku bener. Apan bener teh fungsina keur ngomean kasalahan, ieu nu salah dipikang ewa berarti lain bener, nafsu. Bener. Nu teu ka masjid dicarekan, ka masjid atuh oi. Nyieun masjid teh jiga pasaran, nyieun beuki aing ngeusian tara, empok mang ulah kitu. Naha da mangge ka masjid teh karek ayeuna. Saha baheula? Nya cek kuring ge ulah lalajo ka gorengan batur, ternyata ka gorengan teh balik deui ka awak sorangan. Matak nu ngaran kahirupan mah hate. Ieu ibu ngarareneng awakna, da ngareneng awak mah soal babari. Nu hese mah ngarenengkeun hate. Di masjid berjamaah awakna, berjamaah jeung hatena wallahu. Mana bukti berjamaah di masjid, bubar di masjid, ning silih omongkeun kana salat batur, berarti awak ngareneng, hate mah teu ngareneng. Well, tah poe ayeuna teh urang Islam teh keur leungit kasaragaman hate. Situ percaya we. Quran sarua, hadis sarua, agama sarua, kiblat sarua, nabi sarua, nahabat kudu pasea. Tong nyalahkeun Quran, tong nyalahkeun hadis, tong nyalahkeun agama, da agama teu nitah pasea. Lamun Islam jeung Islam pasea, salahkeun eusi hate bongan mung sarua. Aduh. Genah, pokoknya rasi kocara maki mah teu diulem deui, paduli teuing. Nya. Balik kana awak, ternyata hirup teh teu kudu legeg. Naon urang dipake alat kasombongan. Ibu baheula 30 kahana prada gumelis meujeuh da memang geulis. 30 ka luhur gumelis da hayang nyekek atuh. Nah, apan geus leungit geulisna. Budak ABG pergaulan make legging aya pantes. Ping-ping badak make legging, nini nurutan di legging dah hayang ngeurad atuh. Ditempo ge kokolokopan. Beuki nambahan umur pelajaran hirup, beuki nambahan umur kudu beuki ingat karena alam pangbalikan maot ngaranna. Jadi beuki kolot kudu beuki alus, lain ieu mah beuki kolot teh kalah ka beuki pasea. Keheul atuh da. Naon nusok dipake alat pasea? Harta. Harta dipake alat pasea sing salaladar keur naon pasea ku harta bari maot mah bakal ditinggalkeun eta harta. Nah make jeung kudu dipaseakeun. Dulur jeung dulur teu akur, adi jeung lanceuk teu akur melaan warisan bab harta. Modar mah harta teh ngajedog dulur ah. Allah. Keheul atuh da. Mata keur naon make jeung kudu pasea melaan harta bari harta bakal ditinggalkeun. Da eueuh di alam dunia ngaran cinta sejati demi Allah eueuh. Nu aya mah cinta sejati mah Allah ka makhluk, nabi ka umat, inung bapa ka anakna, sakitu-kituna. Cinta sejati mah Allah ka makhlukna, nabi ka umatna, inung bapa ka anakna. Sagoreng-gorengna anak keukeuh cekolot mah si Kasep, si Raja, si Menak. Budak ibu dihina batur nyeri inungna, budak ibu dipitnah batur nyeri bapana. Cinta sejati mah inung ka anak, maka omat keneng tong sok katipu ku nu ngaran jalu.
Komo aya bahasa engke keur aa ayeuna keur aa reuneuh belegug. Nu kitu cinta sejati kahormatan dibikeun samemeh kawin nanaonan. Geus kieu mah inung bapak jadi wirang kagok ieu nyarita teh bae. Bae. Ujung engke keur aa ayeuna keur aa buktikan dong cintamu padaku pret. Geus kieu mah gurger we. Jika nu hareueuh cinta sejati teh eueuh teanganana Allah ka makhluk, nabi ka umat, inung bapa ka anak teh eta cinta sejati. Eueuh nu ngaran kabogoh jeung kabogoh pamajikan ka salaki waradul wungkul. Sugan lamun salakina maot ibu nepi ka jebleh, "Bapak, ari abdi bade jeung saha? Ngiring we ka alam kubur." Lamun abdi bagian ngurebkeun deuk dijajak ku aing mah jugrek milu maka itu ah. Gablus maka jero kubur rorowesan deui kaluar. Cing teh lain deuk ngiring kandeng sia ustad. Tungguan geus 100 poe geus 100, aduh eta nu hayang milu ka salaki rok ponok deui. Baju yuken si deui, buuk dibeureman deui. Nepi ka begerna ge jiga angkot eueuh penumpang. Mana cinta sejati teh? Ngaran-ngaran cinta sejati mah Allah ka makhlukna, nabi ka umatna, inung bapa ka anakna. Sagelo-gelona anak anger ku kolot mah dihalangan gelona. Sabejad-bejadna anak anger kolot mah nyaaheun ku bejad anakna. Bener Bu? Sok balik tah kana hate hirup teh. Sehingga jelema anu alus hate bakal cicing dina angka kosong. Ai kosong teh teu boga naon-naon. Nana gerhana dihargaan batur. Lain kuring nu berharga. Allah we nutupan kagorengan kuring. Bapak dihormat batur lain bapak nu terhormat. Allah we nutupan gorengna bapak. Lamun maku Allah dibongkar kabeh kagorengan manusia, cantang tuh urang bakal bisa silih hargaan. Matak tong sok ngabolekerkeun kagorengan batur, da urang ge boga kagorengan jiga batur. Tong sok nyaritakeun kasalahan batur, da urang ge boga kasalahan anu sarupa jeung batur. Weh. Nah ieu nu dihareup maruk teu baruga kasalahan. Ditembotina irungna ge. Dekul nyeusuh calana salaki mangih duit sumputkeun. Ditanya ku salakina asa nyokoan duit di dinya nyau teu ararapal. Ngaraku kadinya. Bapak oge sarua. Lamun keur di luar, aduh lilis gentos ku Udin. Nomor WA datang ka imah robah deui jadi Udin padahal lilis. Geura sok ibu bongkar HP-na ka dinya. Saha urang teh? Matak jawabanana hakikat nu ngaran hirup manusia tong sok silih bolekerkeun gagorengan batur. Urang ngaran manusia, keukeuh ngaran manusia mah tina dua perkara. Bener salah, daek kedul, alus goreng, luhur hanap, awewe lalaki. Dua perkara. Ya bah, dua. Nya dua. Anak teuing kumaha urang, ada urang luhur hanap alus goreng bener salah nyao. Ta eta teh milik bapak. Bapak teh nu hadir di dieu, ibu nu hadir di dieu teh kadang-kadang conong karena bener, kadang-kadang conong karena salah, kadang-kadang bener jeung salah pagaliwota dina dada sewang-sewangan. Kadang-kadang bener, kadang salah, kadang daek, kadang kedul. Tak ieu teh ibu daek pangaosan teh ieu teh keur keuna ku daek. Teuing isuk mah. Matak jawabanana ge innallaha ma'ana nu bakal dibere kasalamatan ku Allah manu salawasna bareng jeung Allah. Mana kuring hayang nempo jelema nu bareng jeung Allah teh nu kumaha? Nah anu siksik melik sulit ati goreng pucus belang bayah. Nu kitu bareng jeung Allah, lain nu kitu mah jeung nafsu. Batur nyen gedong ngebul hulu, batur meuli mobil ratug angen, batur meuli motor ka rumah sakit, batur meuli sawah si eta muntaber, sakedeung deui batur nyen imah modar weh. Nu kitu bareng jeung Allah, lain nu kitu mah bareng jeung panasan. Ayeuna ieu pangajian nah jeung Allah teu yakin. Isuk ayakeun deui pangaosan.
nu ceramahna kudu ustad setempat, ulah nu jauh, tong kuring, tong batur, kudu ustad di dieu nu ceramahna. Nah mungkin jamaah lobana seperti peuting ayeuna. Tah kajawab berarti ibu daratang ka dieu lain jeung Allah, jeung naon hayang panggih jeung nana gerhana. Kahongkeun tah sararea. Tanya kuring eta kitu bebengok maneh. Nah ceramah jeung Allah nyao. Ulem deui tahun hareup tong dibayar saperak-perak acan, datang moal. Tah ibu teh lain jeung Allah jeung suudon. Beki lila ieu ceramah beki daroraka mending baralik ceuk urang mah. Lamun kuring ceramah teu dibayar ku tuluy kuring teu datang, catat ku Bapak, berarti kuring lain jeung Allah jeung duit. Matak hirup naon urang disombongkeun. Disebut ustad, disebut kiai, disebut ajengan, daerah. Era, Pak disebut ustad, kiai, ajengan teh era. Nah, eta masa kadar sesebutan manusia. Sedengkeun gawe nama hese. Sieun disebut ustad, ari gawe lain ustad. Sieun disebut ulama, ai pagawean lain ulama. Sok sieun disebut kiai, ai pagawean parasea. Nah kudu kitu lur. Kade ukur sesebutan mah teu kudu legeg hirup. Nana gerhana disebut ustad kiai ajengan teu sararudi teuing. Nah maka jeung mung sabab kuring apal kana gawena lain butuh ku gelarna. Gelar mah urusan manusia, tapi gawe urusan kuring jeung Allah Ta'ala. Buktikeun atuh ustad kiai ajengan teh naon gawena? Warasatul anbiya, pewaris para nabi. Ai nabi ngawariskeun naon? Tahajud unggal peuting, baru sampean ladang tahajud. Urang ngaku yuk, ustad nu mana nu baru sampean ladang tahajud, lamun mah di dieu aya nu bareuh, kuring yakin lain tahajud eta mah asam urat. Nya karek disebut Nabi ngawariskeun ilmu bager, ya Rasul aya korma, korma dipetik dibikeun, ya Rasul aya lauk, lauk disayeur dibikeun. Nana gerhana boga jam tangan, penta ku ibu dibikeun moal. Dua tadoraka teh. Ceuk urang ge kalah kana nambahan dosa pangaosan teh. Mending baralik lah. Tapi da ibu ge sarua lamun boga barang anu alus, anu pantes, dipenta ku kuring, dibikeun moal. Sesama jelema pedit tong sok silih omongkeun. Mana nu disebut warasatul anbiya, pewaris nabi teh mana? Nabi setahun kurban 60 onta, apaan orang mah mah hiji. Bari leutik, buduk deui. Nabi kurban 60 onta setahun. Onta mun ku harga 20 jutaan ge kalikeun ku Bapak 20 kali 60. Geus sakitueun tah kurbanna teh. Pangbeungharna di alam dunia di Indonesia saha presiden kuateun moal kurban nepi ka dinya. Tuh berarti urang mah gedong sigrong, masjid butut, sawah lega, yatim teu kabantu, harta aya, miskin diantep, bro di juru, bro dipantau, ngalayah di tengah imah, tapi tatangga susah teu kabantuan. Na teu era harta loba sedengkeun nu yatim teu kabere. Na teu era tiung aralus sedengkeun batur mak ngap-ngapan butuh beas. Ieu mah da ceramah teh pokona mah kitu teh. Da yakin KBG kajebrod atuh paduli teuing. Ya. Mata kuring ge disebut ustad era, disebut kiai era, disebut ajengan era, sok sieun teu akur ejeung gawena. Di luhur aya pejabat, hareupeun saha disebut pejabat, hareupeun rakyat, bawa ka hareupeun Allah. Nah bener teh pejabat, anyao hareupeun Allah mah bawa pejabat, bawa bangsat. Mana bukti gening ku presiden nu ayeuna Prabowo 18 korupsi nu ngagarong duit negara ayeuna geus diberok di pengadilan, berarti lain pejabat nu kitu mah garong gede, Pak. Ukur disebut gening. Bener. Ukur disebut. Matak hakikatna moal mungkin jadi pejabat lamun teu dicoblos ku rakyat, pek jara di pejabat, eueuh rakyat nyarek mingpin cucunguk. Ternyata maranehanana jadi pejabat teh warisan pamere ti saha ti rakyat, eureun rakyat tong nyoblos jadi moal.
matakna kanu jara di pejabatnya gerak turun atuh ka rakyat, hargaan ka hayang rakyat, sing nyaho ka susah rakyat, sing apal ka bingung rakyat, eta pamimpin nu diarep-arep ku rakyat. Ya, urang ngomong ge teh pedah we di dieu pejabat. Kumaha lamun aya teuing. Aduh, nya moal mungkin jadi pejabat tanpa aya rakyat. Nah kuring nyarita tanpa undang-undang, dijarieun undang-undangna kedaulatan ada di tangan rakyat, dari rakyat, untuk rakyat, oleh rakyat. Maka jabatan nu moal pernah leungit adalah rakyat. Indonesia maju jeung mundur gumantung rakyat. Bener. Lain kalau baligo pagede-gede da rakyat mah teu butuh baligo. Butuh nage gawe gede ke rakyat. Tuh gerak perhatikeun ustad-ustad nu di masjid, gerak perhatikeun guru ngaji anu teu boga pendapatan, da ngajar teh lain tong eret atuh. RT kayaknya gerak taraikeun gajihna kitu. Keun atuh. Eta nu diarep-arep ku rakyat. Bener, Pak? Persis seperti ustad ge sarua nu diarep-arep ku ibu ustad nu seperti kumaha. Nu legeg anu datang dangah kieu geuning. Kuat jiga nu gablagu karena Bang Emok saya mah. Tabasumuka bil wajhika sodako, seri anjeun kadulur anjeun adalah sodako. Ustad nu boga dalil maka ustad eta nu kudu nemungkeun ramah hirup. Bapak darama, ibu sarehat, punten ngiring ngalangkung eta nu diarep-arep ku rakyat. Lain dapun maneh legeg. Sia teh mah jiga nu bisulna kelek hirupna. Ya. Matak hakikat nu ngaran hirup keukeuh Pak, ukur disebut. Disebut soleh teh da bapak sebenarnya lamun aya ka bapak nu nyebut soleh, da lain bapak nu soleh ngan batur teu apal salahna bapak. Ibu oge kasalaki geuning, aduh aisan nyaho kana gede bohong nama, moal aya deui caroge nu paling jujur iwal ti caroge abdi. Nah, ai tahun hareup kapanggih ngawadul, kumaha ceuk ibu si gede buol. Jadi lain pasalaki urang anu jujur ngan ibu teu apal bohongna. Lain batur anu alus ngan ibu teu apal gorengna, maka setiap jelema ulah coba-coba neangan kagoreng patutan batur. Naon sababna? Bisa jadi mun urang neangan kagorengan batur, maka urang anu leuwih goreng batan batur. Genah ya ceramah demi Allah. Matak hirup mah kosong teu boga naon-naon. Nya boga naon ari urang. Ibu baheula geulis lamun bener boga tuluykeun geulis nepi ka ayeuna atuh. Pan baheula mah ibu teh disebutna ge bentangna Cilengkrang, mana bentang kuat leungit cahaya kieu. Da kajian di glowing anger meuli skincare cenah glowing anger punuk mah range geus we hirup mah tarimakeun. Halis geus alus, keun da teu riweuh ku halis atuh. Ieu mah kerok ganti ku patlot. Balik pangajian riweuh, naha leungit hiji. Tong sok ari riweuh diri geura sok. Bulu panon panjangan. Geus di ku Allah mah sampurna beres sakieu. Ieu mah da atuh teu narima ditamahan. Atuh palebah ngiceup teh jiga nu tunuh. Mawa motor balik pangajian ti kusruk. Tong sok ngaririweuh diri. Geus we hirup mah tarimakeun. Nya matak nu ngaran kosong hate geus tarima apa adanya tong riweuh. Abdi ge da rumah sacan jadi ustad matak pakaian ge can jadi ustad abdi. Daek heug teu kajeun. Da dipaksa ge urang wayahna kudu make baju kaustadan, hari lain. Nah meunang pangkat RT make baju camat. Mun di dieu aya pemuda make baju TNI, isuk ge bakal ditewak. Naon TNI gadungan.
Tah urang teh mung jadi ustad gadungan teh mung mata urang mah akieu we da urang mah manusia biasa maka teu kudu dianggap yen gerhana manusia luar biasa biasa we datang kuring ka dieu mau ke jeung keprok asal diadukeun jeung japati atuh da tah ieu teh kuring teh dianggap jalma luar biasa mana bukti ieu nyuguhan ji 2 3 4 gelas diinum kabeh ngarebek beteung hiji atuh hiji nada lain onta meni atos hiji cekap ieu we da kusabab dianggapna manusia luar biasa nah anu di tukang kuat eueuh hiji acan nya urang masuk ke beda-beda derajat manusia tong kitu yang rek karunya aduh bari nyanyi tadi kuat serak gitu nah ngop abah bade abah kanggo abah ya karunya aduh kena ya di mangaleut tisu nah mungkin lamun pemuda di dieu anu teu miluan militer tapi make baju TNI apakah itu TNI? Lain, TNI gadungan. Kuring rumah sapangkat RT teu wani make baju camat. Leuwih hade camat make baju RT anger kedudukan sebagai camat daripada RT make baju camat kumaha ceuk batur stres maneh mah. Kuring adalah manusia biasa, bajuna biasa, calana biasa, ngomong ge ngomong biasa. Ya biasa, sunnah. Teu hayang Indonesia. Mau nurutan orang dia ngadedek budak teku bahasa Indonesia awas jangan main sisi balong nanti 3 jebur awas jangan main sisi solokan palid keh kurumuy akina ti Bandung sarwana weh cucu kakek dicari-cari gok di dia begitu ecreg tembongkeun komara jeung wibawa urang Sunda inilah Sunda teu kudu riweuh nya Pak tong riweuh hirup hate badak hate nu ade teh adalah hate nu ngarasa kosong lamun jelema ngarasa kosong bakal sanggup dicician ngan lamun jelema geus ngarasa boga ku ilmu ngadenge ceramah kieu teu sudieun dicician malahan hatena ge bakal malang iya ceramah kitu aing ge bisa atuh make jeung nita urang lain ku bebengok sia teh urang cicing gerayu dina tugas masing-masing. Di dieu aya bapak TNI, naon tugas TNI kaiket ku Sapta Marga. Naon tugasna? Ngamankeun nagara, bisa aya musuh ti jero jeung ti luar, maka rerencanganana adalah bapak polisi sarua eta ge keur ngamankeun ieu nagara, maka urang teh kudu hormat ka saha ka TNI jeung polisi. Aranjeunana dipika butuh ku rakyat, da zaman perang mah rakyat bisa dinaon, anjeunana nu naekeun senjata. Mau ngamuk gajah mata bagian TNI rakyat mengahuleng we nya Pak TNI nya Bapak TNI bagian perang mah urang mah ngadoakeun we atak abdi mah mending jadi ustad moal milu perang nyekelan bedil teu bisa urang mah da nyekelan bom teu bisa granat teu bisa kudiak teu disakuan matak tugas TNI jeung polisi matak dina militer disiplin tinggi TNI weweg daweg gede sora apa nembak penjahat polisi ge sarua sorana badag nembak angkat tangan sieun penjahat coba lamun ki tembak maknya kitu geus eueuh pikasieunun matak polisi jeung TNI boga Sapta Marga polisi boga eta ge aturan khusus keur kepolisian catur prasetya ustad teu boga aturan bebas Quran we jeung hadis geura cicing dina potensina na ibu teu napakuran upacara eta teh geus nyekrup tugasna masing-masing TNI tugasna nyiapkeun bendera atawa lapor upacara hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke 79 tahun siap dilaksanakan. Kumaha ceuk presiden laksanakan.
Pan kudu kitu TNI mah. Coba ku lebe lapor. Edek dituluykeun Al-Fatihah gitu. Lain bagianana. Lol cek polisi kepada sang saka merah putih. Ormas. Rok. Polisi. Ayeuna teh bejana genggerongna teh nyerieun teh. Da tarik teuing. Tah lamun ustad ngadoakeun. Jadi hayu urang cicing dina potensina masing. Teu kudu silih senggol sikut sana sikut sini, geura berjalan sesuai dengan fungsi masing-masing. Nah, dek itu dek ieu ge anger Indonesia keneh, dek Anies Baswedan, dek Prabowo, dek Ganjar Pranowo, anger Indonesia keneh. Matak anu kamari pendukung Anies, pendukung Prabowo, pendukung Ganjar Pranowo, anjeunna geus jadi nomor 2 Prabowo, geus we ayeuna mah ngahiji deui rakyat mah tong loba pica capekeun. Persatuan dan kesatuan itulah Indo. Dek NU, dek Persis, dek Muhammadiyah, dek Jamaah Tabligh, sok ngahiji. Lain kudu pahiri-hiri tampian pagirang-girang pancuran. Nah Islam dek diajen ku saha, lamun lain ku umat Islam eta sorangan, da ngarep-ngarep diajen batur mah wallahu alam. Balikeun kana sampe, gegetuk, comro, misro, kicimpling, ceuk bapak teh resep gegetuk, tuang, resep kicimpling, hakon. Tong diadukeun kecimpling jeung comro, naha lapar tuluy beak heueuh. Dek NU, dek Persis, dek Muhammadiyah, dek Jamaah Tabligh, kaditu mah anger Islam keneh Islam. Dek muludan, dek teu muludan, usoli teu usoli, kunut teu kunut, anger Pak Islam keneh Islam. Nama jeung kudu pasea. Aduh, kaharti meureun ya. Matak mengeus hirup mabalik tah kuncina hate. Waktu nah di Indonesia dakwahna raloba pisan perbedaan wajar. Komo kuring mah beda pisan da jeung batur. Matak bege ditongoh di si abah Celengkrak. Tuang heula di ditu teh. Aya warung ning belah ditu. Jeung teh ibu di mana pangaosan teh? Kalem mah cenah ustad ge mau teu telat gitu. Bari ka urang teh. Sing dari ibu bade hadir kewe cenah jam 10. Nah eta cenah basa didinya ge ustadna datang jam 11, matak mame kewe jam 10 bakal telat cenah Asep ustadna ge. Cek hate aing kuat teh diangap. Ini teh kaden si abah we teh tuang heula. Abah nyamperkeun. Jeung teh bah ngaroko heula. Eta teh ngabang baluhkeun hate sebenarnya. Da di luar teh dianggap ustad atuh urang teh. Daya tawe datang ka dieu ge kuat eueuh assalamualaikum karek turun tina mobil juga well kuat eueuh assalamualaikum. Aya nu minta doa ka urang eueuh nyalampeurkeun bieu lain minta doa maren tadi foto asli nama. Nepi ka teh dianggap uing aduh. Nah rasiko hirup seperti kitu. Beda jeung di udeng, di gamis, di sorban pasti we. Rakyat teh bakal wilujeng sumping al-mukarrom nyungkeun piduana kangopun anak pan ka urang mah beda. Heuh bae we. Teu nanaon da eta mah rasiko hirup. Nyata mama ngulum ceramah teh hayang nusok bari curhat, ulang-ulang abdi, ulemna mamah dede. Pan ibu geuning sok nanyakeun, "Mah, caroge abi mah nya burutnya teu usaha." Kumaha ceuk mamah dede ini ka RT nyieun BPJS. Curhat ka mamah dede. Mamah neangan ustad teh hayang nu pinter nerangkeun bab Quran jeung hadis eta mah ti Jakarta. Ustad Adi Hidayat. Mamah hayang nu bari seseuriahan Ustad Abdul Somad. Mamah hayang ngulum ceramah teh anu make sholawatan Kiai Haji Salimul Apip ti Kutawaringin. Mamah hayang anu nerangkeun bab karuhun. Ta eta mah ti Sumedang Abu Ya Muhyiddin. Mamah hayang nu jiga ojek online, urang. Nah, make jeung kudu pasea. Sapanjang nu diterangkeun agama kene mah teu kudu nempo baju atuh, Bro. Bener, Bu? Mamah hayang nu lentong, aagim. Saudara-saudara yang budiman, alhamdulillah bisa hadir di tempat ini ya. Bagaimana Ibu sehat?
Alhamdulillah Aa juga sehat. Aa senang berjumpa ibu dan bapak ya. Cicing tuh ngajak seri hese nih Ron. Hidup itu harus banyak berzikir. Orang banyak berzikir hatinya akan tenang. Orang kurang berzikir kurang tenang. Dan orang tidak berzikir jangan berharap bisa tenang ya. Ketika ibu dahulu pacaran sama yang kasep lagi beunghar, ari jadi jeung nu petot bari beke. Lain eta nu seuri gua tarik itu. Terima saja itu keputusan Allah yang terbaik. Nu kasep bari beunghar loba salingkuh. Nu petot bari beke mungeun salingkuh. Nah, da teu payu-payu ya. Aa sadar ini bukan panggung Aa, tapi ini panggung Aa Nana. Jadi Aa mohon pamit. Karunya ka panitia kudu ngamplop kaduaan ya. Aa giem, lentong. Mamang ulam ceramana hayang nu bari nyanyi. Oma Roma Irama ceramana bari nyanyi disebut nada dan dakwah. Nepi ka lagu Roma Irama aya di Amerika bari dinyanyikeun lain ku agama Islam. Katakan Tuhan itu satu, Tuhan tidak beranak dan tidak diperanakan. La ilaha illallah. Asa nama naik kanadana saselot deui teh. La ilaha illallah. Salah. Abdi la ilaha illallah Bapak artina tiada Tuhan selain Allah. Kacau emang kacau. Tuh. Dakwah. Darso dakwah kunaon ku nyanyi. Dina amparan sajadah abdi sumujud pasrah diri nula mokot ku dosa nyanggakeun sadaya-daya. Dakwah aki-aki di masjid dakwah eling umat muslimat hayu urang berjalan eueuh maah salat subuh aya setengah genep maghrib. Dakwah ibu-ibu tadi ngaos sholawat make musik dakwah nya Bu kumaha tadi teh nyanyina teh tadi aku abdi ka kuping di ditu dakwah ku musik hepek. Naon eta nada, naon nada budaya, naon budaya tradisi, naon tradisi kebiasaan. Matak muludan ge ieu teh disebutna kebiasaan bangsa urang da di Arab mah eueuh judul muludan di Arab. Kebiasaan itu urang peperihan pengajian unggal poe henteu atuh setahun sakali ngariung kieu. Matak judul lagi pengajian di urang peperihan. Ya. Nada ai nada teh budaya, ai budaya teh tradisi. Punten akang mah anti nada, waduh. Lamun bener anti nada, adan getong make nada. Teu kabayang adan eueuh nadaan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hayalah sholah, hayalah sholah. Kon komati sholah, kon komati sholah. Si ieu adan ngajak gelut. Nah, lalu nada Allahu Akbar, genaheun. Ngan dibere adan nu bieu di dieu mah ngadon HS jelema teh. Matak lamun bisa mah di Cilengkrang mah tong nu alus-alus teuing, ceger make tato adan subuh hohoak. Allahu Akbar, Allahu Akbar, hudang jelema kabeh datang ke masjid lain deuk salat teu ngagebugan nu adan. Nada tradisi kebudayaan.
Madak di urang mah dakwah segala rupa berdasarkan budaya masing asli teh Bu. Pek we. Urang Sunda boga budaya ngaranna sawer panganten. Bulkukus menyan kamanggung nyambuang ka awang menang pek we ngan ulah dipake nada eta kana Fatihah. Bapak ngimaman di tukang 80 jelema ai Fatihah nadana jiga sawer moal teh dijekok man. Mangkaning jamaah loba 80 eta beletuk teh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hegreret ka tukang dakwah jelema baralik. Moal teh jujungkelan di luar. Lole imam eta datang deui isukan digemok masjidna. Nah teu sudi di imaman kuno gelo gitu. Nya nu teu meunang teh pahili nya. Matak Bapak TNI dakwahna ku ngajaga negara, Ustad dakwahna ku dakwah, ibu-ibu dakwahna ku daek hadir, Bapak ge dakwah ku ngayakeun acara ieu, dakwah kabehanana ge dakwah. Matak anu panggede-gedena pahala dakwah mah ieu tah rakyat. Pan ngayakeun muludan ieu duit saha? Nya udunannya. Tah dakwah nu pangeunana saha? Ibu nu udunanana asupkeun kana amplop urang nu ngagemolna. Aduh matak nuhun ibu sing arudunan we sing gede atuh nya. Ieu dakwah nu harade mah tah rakyat arudunan. Nu udunan eta oge. Aya nu henteu mah wios. Keheul atuh da. Maknya kudu dibukrak-bakrek gitu, batak urang ulah asa aing pang ibadahna. Nu bener ibadah mah ieu tah, nu udunan 10.000, 20.000, 30.000 gunukeun ku panitia setorkeun ka urang. Atuh urang balik weh, kumaha cek ibu? Bener nya euy dipikir-pikir urang anu ngudunanana si eta anu ngagemolna, bener ibu, teh bener ibu. Ngan kira-kira teu ridho ya dibikeun deui. Embung aing mah ka beureyan ku cucu kuda hoream. Kalah dina ceramah jika nu heueuh kudunya ka yatim, belaan fakir miskin, bantu nu susah, tulung nu butuh, pecakan panitia ena datang kana nagerhana. Eta teh kitu ceramah teh laras nya yakin bener kieu we ayeuna mah artos moal dipasihkeun tuluy deuk dibikeun ka budak yatim. Kumaha ceuk kuring? Tong kitu panitia atuh. Kumaha ceuk panitia? Apaan dakwah maneh tadi kitu kudunya ka yatim, nya ka miskin. Eta mah dina ceramah. Matak hakikatna nu ngaran ilmu tong wara disebut ilmu lamun karek pinter nyarita. Tah nu hakikatna ilmu mah lamun geus aya dina alam nyata ta eta ilmu. Ari kieu mah ceramah, ieu mah ceramah. Ilmu mah acan aya di urang ge. Matak tong kultus ka kuring teh. Hade euy ustadana lain hade. Can katempo gawe. Makujung hade peleuh mana urang matak abdi mah logikana make baju kieu teh mung dianggap jelema nu wow gitu biasa we tong riweuh ya Bu teu kudu riweuh ream sebenarnya mah mun di dieu jelema palalintar tanu bodoh saurang ieu lamun ieu jelema hararebat anu lemah kuring lamun di ieu kabeh jalma hararade nu butut urang. Tak abdi mah ngaku nu butut we, nu bodoh, nu butut abdi, tah ieu nu palalinter. Palalinter atuh lah dikira. Heeh. Jadi ngahirup mah ulah sok ngaku pintar, bodoh urang. Malahan mah nu datang kabeh teh jelema sararomong atuh. Cicing ulah mah kapopolotot teh. Ieu nu hadir nu di jalan, nu di dinya, ieu kabeh pokona mah kabeh kaasup kuring. Ieu teh jelema sararomong kabeh oge. Palebah mana sombongna Nabi Muhammad mah tawado surga geus dibikeun tahajud unggal peuting surga geus dibikeun maca Quran mineng surga geus dibikeun duha unggal poe surga geus dibikeun nulungan batur tuluy coba urang saha nu ngasongan surga ka urang geuning tahajud henteu heueuh naon nu kitu lamun lain sombong bener Pak tadi mah rada molotot mah bener euy tamatak jelema nu kosong dina hatena tuh lalajoan orai
Orai cicing 30 poe ganti kulit ngaran mah anger orai. Boa-boanya pangausan urang mah ukur ganti baju, ukur ganti tiung, teu ganti jeung hate-hatena, boa orainya. Wah orai ganti kulit aing ngaran anger orai. Pengajian mineng pasnya mineng, boa kitunya. Ateuing pek jabarkeun ku bapa teu nyaho urang. Lalajoan mah tuh hileud. Hileud kabeh jelema keung ku hileud, sieun ku hileud. Hileud cicing muntal dirina maka bijil jangjang ngaranna kukupu. Tina hileud dipikasieun geus robah jadi kukupu, jelema resep kana kukupu susuganan. Ibadah urang teh atuh aya pikaresepeun batur anu tara. Kumaha carana aya robah sifat hirup. Geus beres pangausan teh dieu teh kudu aya robahna. Nu pedit sing bager, nu kedul sing daek, nu goreng ka tetangga jadi alus, nu teu akur jeung dulur jadi akur, nu goreng ka salaki wayahna entong. Bubar teh teh geuwat tangkep salaki kaharti pisan kitu ceramahna gerhana terus aya. Cek salaki teh kunaon maneh balik pengajian jadi lebay ayah-ayahan, ho tobat. Lamun salila ieu ngagugu wae nafsu, heuh salila ieu urang ngagugu wae nafsu, nyarekan ka salaki teh laklak dasar, malum jelema nu keur bawel bari nafsu. Ngamun pasea teh si Bagong mah eta ka salaki. Atuh salaki teh amek teh nafsu, salaki disebut Bagong, saha nu daek. Jeung ibu teu sadar salaki disebut Bagong berarti ibu bikangna. Atuh anak teh anak begu meureun nya. Ancur rumah tangga jadi rana heuh, budak jadi korban. Kumaha tuh carana ngarah teu jadi rana, tuluy rumah tangga teu awut-awutan, budak teu jadi korban, tah gunakeun wahyu. Ai wahyu teh pituduh, lamun ibu amak ka salaki gunakeun pituduh. Kumaha? Wirid. Mun amak ka salaki teh subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah, amak keneh yasin. Tangkep ku salaki, gebrok 2 juta, jawab ku ibu, sodaqallahul adzim. Pasea henteu budak teu jadi korban, rumah tangga anger. Itulah fungsina wahyu. Kahartos. Kumaha lamun salaki amak ka pamajikan, pamajikan amak ka salaki, hepek we ngaradu wirid ka dinya. Cek ieu subhanallah, cek itu Allahu akbar, cek ieu la ilaha illallah, cek nu hiji tahlilan ku aing. Nya fungsina wahyu teh memeres nafsu nya. Otak bubar teh teh wayahna nu pedit sing bager. Nu goreng jeung dulur geuwat isuk minta hampura ka dulurna. Nah, ngahampangkeun akhirat teh satiap jelema anu maot hampang di alam akhirat lain ku salatna, lain ku zakatna, lain ku saumna, lain ku ibadah hajina. Kunaon atuh? Ku bebas dosa jeung papada manusana. Jijing. Jalma maot hampang di alam akhirat lain ku salatna, lain ku zakatna, lain ku saumna, lain ku ibadah hajina. Kunaon atuh? Ku silih bebaskeun dosa urang jeung papada urangna. Naha apan cek Allah, salat ditolak, zakat ditolak, saum ditolak, ibadah ditolak, sapanjang eta manusia masih kana neuneun kagorengan dina dirina jeung dulurna. Well. Matak bubar teh dieu wayahna tepungan anu ku ibu sok diledek. Hambura gitu orang baheulanya sok ngahina maneh, ingat karena ceramahna gerhana peuting bakal berat di akhirat teh geuning. Naha lamun dosa urang can dibebaskeun, hamburanya bisi emak isuk maot bebaskeun nya kitu. Edek. Gengsinya. Tuh, dakwah teh Roma Irama mah ku nyanyi. Mama dakwah teh hayang make budaya wayang. Dadan sunanar sunarya. Aya wayang, aya ngadalang. Aing ngawayang mah ngigelkeun wayang, aing ngadalang mah ngajak batur kana hade, tah eta dalang. Jadi teu satiap ngawayang ngadalang, tapi satiap ngadalang pasti ngawayang. Teu satiap jelema salat takwa, tapi satiap takwa pasti salat. Pake kumaha bapak lah jabarkeun lila teuing. Teu satiap pangajian bareng jeung takwa, ngan satiap jelema nu takwa pasti pangajian. Heup nepi ka dinya, pek we teh mah mangga kumaha bapak we, ngara isuk jadi penceramah kabeh. Bener. Palebah mana atuh wayang dakwahna? Gerak tempo ku ibu. Semar iya nangun semar
Semar kuncung danar wolung lu ke Semar tenang gebog leungit diri nu sayakti ilang rupa nu sawarna jangelek jadi satria kanca cek nu tukang keur ngomongkeun urang kieu cenah teu sangka eta mah cenah gerhana keur kasep teh alus sorakna nuhun bari nu ngomong kitu teh eueuh aslina mah da leungit diri nu sayakti ilang rupa nu sawarna jangelek jadi satria eta teh dakwah leungit diri nu sayakti ilang rupa nu sawarna jangelek jadi satria lamun jelema jadi satria leungit dirina nu aya adalah Allahna tah urang mah Allah leungit nu aya nafsuna mana bukti eta bab hajat tabuh ade astri dangdut wayang golek beres hajat jebleh tuding we Allah geuning mun kieu teuing takdir Allah teh lain Allah nu disalahkeun naha atuh bet lobok-lobok kahayang teh bener Bu nafsu teh leungitkeun kahayang diri datangkeun kahayang Allah tak ieu kahayang diri wayah kieu da lain ngariung di dieu atuh kahayang diri mah sare tapi geuning ieu datang pengajian apa nohonan kahayang Allah talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat bongan urang nyaho kana dalil eta nu akhirna datang ka dieu deuk neangan nuntut ilmu neangan pangabisa milari kana pangarti cimek blek we anu kuat mah aya nu geus teu kuat mah cek urang ge juga balik atuh coba lalajo dangdut ti jam 10 nepi ka jam 5 aduh lalajo dangdut bolek-lak tuh kot. Diajak balik ku salaki, mah ayo balik rame kana juga ti heula. Coba na pangaosan mah dibere sajam setengah getek bujur hayang mantau gitu. Berarti posisi urang teh di mana apa letakna? Tinggal nanya kana diri dina nafsu dina wahyu sakitu kira-kira. Muka HP YouTube ngaranna 2 jam celenge. TikTokan mah komo aduh bari salaki mah ngunyal bawang nanggung jagong eta pemajikan TikTokan di jalan ajojing ayo ajojing mun mah tak ngaririweuh diri 2 jam setengah jelema laliwat nah aya ka era eueuh teu era coba ka masjid sorangan izin nyalira mah mun asa sebel ngadaengan ge bener pek bae eta pikirannya ku sararea kan nya nah nepi ka jadi laleungit ka eranya jelema teh nya eta lalaliwat batur eta tiktokan di jalan nyetel musik aduh teuing hayang naon si eta nah di maca Quran 5 menit geus heuai Yasin kerek berarti posisi orang teh condong kana nafsu lain condong kana wah tasaha atuh anu condong kana wahyu lain condong deui nabi mah sampurna disebut lagi khuluquhul Quran akhlak nabi adalah akhlak Al-Quran mata urang ngayakeun muludan perlu urang mieling kalahiran nabi tapi aya nu leuwih ti eta kudu eling kana akhlakna Kangjeng Nabi lain sakadar mieling kalahiranana tapi urang ge kudu eling kana akhlakna laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun innamal buistu li utamima makarima eta nu kudu eling matak bubar teh dieu wayahna kudu areling nabi teh bager buktikeun isuk sing bager kurumuy aya tatangga rek ngeclok duit luhurna 500 handapna 200 cek ibu teh alah inget peuting geus pengajian kudu bager aya kop teuing asa kurang percaya hate da bubar ti dieu ge teuing bakal poho deui meureun ditanya ku tatangga teh mana peuting pangaosan sanu ceramahna nana gerhana kumaha kitu we rame geus nepi ka teu robah-robah tuh nya cek urang oge paur ya matang nu kudu ku urang dipieling teh lain sakadar kalahiran nabi tapi akhlakna Kangjeng yo atuh urang lalajoan akhlakna ampura ya kudu katurutan ku sararea ibu jeung bapak kaasup kuring hayu urang nuturkeun saha Nabi Muhammad
Indit Nabi ke masjid di tengah jalan aya Yahudi bari lolong. Dan Nabi menyaahan kajian Yahudi bari lolong. Nyanak roti. Lapar nya wal dihuapkeun. Kasaha ka Yahudi nu lolong? Geus seubeuh bebengok Yahudi pan kumaha ngomongna? Anjeun teh pemuda alus ngantong deket jeung Muhammad. Aing mah geuleuh kanu ngaran Muhammad teh. Muhammad teh jelema gejul, Muhammad teh jelema teu ecereuk, jelema stres, tukang sihir. Dalam meningan ka urang geus mere dahar dihina dikepret ku aing mah tah. Nya. Nabi malaya hate isukna nyamperkeun deui lapar anjeun nya wal deui dihuapan beletuk deui bebongok Yahudi ngomong deui 15 tahun Nabi ngajamin Yahudi nu lolong 15 tahun oge Nabi dicaci ku Yahudi nu lolong mun bener ieu muludan ibu barang bere ka tatangga ngahina ibu deuk mere deui moal alus ladang muludan teh alus sakitu nama hade atuh. Ayeuna bapak barang bere ka tatangga ngahina bapak lakar dasar bebeakan ngaledek ka anak bapak deuk mere deui moal isuk. Saruan. Tanya kuring. Eta kitu bebengok maneh sia teh kustad. Mun abdi barang bere ka tatangga ngahina abdi deuk mere deui, penceramah leuh teh edeuk. Anaji kan teu percaya teh. Edeuk. Sing sumpah demi Allah tak edeuk. Ngantungwan 3 poe lamun si itu geus dibere dahareun ku abdi juga budah bijil getih tina irung tuluy isukna sakarat diracun ku urang tuman jelema kitu mah atuh da nya akhlak nu paling sampurna berarti Nabi urang mah keukeuh omeaneun jadi teu matak entong hayang nempuh jelema sampurna moal aya nu ditiung kadang-kadang haseum beungeut aya nu teu ditiung tapi aramis budi. Nu di mana? Nu di jalan. Nah sok ditariung roknya paronok kalau huryu kensi buuk di bereuman tapi setiap nolol kuring, om check in om tuh nyapanya. Nah ungek gua pernah kaditu deh. Iya mah balik dia bakal pasea ya. Entong ungek nyapanya nyak curiga urang. Aya nu sok ka masjid tapi pedit, aya nu tara ka masjid tapi bager. Hirup mah teu sampurna, Pak. Sok gerateangan manusia nu sampurna nu mana? Eueuh. Aya anu leket ibadahna dina salat, sakapeung goreng jeung tatanggana, aya nu alus jeung tatanggana teu pati ibadah deui. Bener, Pak. Aya nu nyaahan ngan kadang-kadang sia teh masuk hayang di beja-beja aya nu tara ngabeja-beja ngan teu nyaahan deui neangan jelema nu sampurna teh di mana nu aya da eueuh kuring oge pan sidik teu sampurna awak sakima meujeuh duit loba pamor alhamdulillah karek sa Jawa Barat menyaraheun pan kanana gerhana teh tapi hiji kurangna pamajikan teu boga. Ayeuna bapak-bapak duit teu boga beungeut pas-pasan pan pamajikan mah garaduhnya Pak. Matak hirup mah entong neangan hayang sampurna moal pernah aya nu sampurna iwal ti hiji rokok sampurna. Ari asli atuh. Situ percaya sok grateangan neangan nu sampurna moal aya matak neng neangan jodoh tong nu sampurna amat da eueuh. Aya kasep gede amok, aya kasep kumod, aya kabatur barang bere ke pemajikan dicicil. Buat jika ngiridit doma sih eta. Moal aya nu ngaran manusia sampurna. Hiji anu sampurna mah saha? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mata kuring teu sampurna ibu. Rek sampurna kumaha pamajikan can boga. Teu rumasa abdi. Oh naha atuh lain naha. Apan jodoh pati bagja cilaka mah lain aturan ibu tapi aturan Allah. Lamun ibu cek ibu naha atuh ustad can nikah maka abdi deuk nanya naha ibu can paeh. Jawabanana teh sarua, heuh da can takdirna, heuh sarua urang oge. Teu kudu nanya kuring, tanya we ibu, naha ibu can maot. Acan takdirna, heuh tah kuring oge, acan takdirna, sarua jawabanana. Matak tong suku baloba tanya
Ya mau kauleman teh geuning ira cenah tadek nyusul kuat hayang ngecekok ke si eta. Da amak teh. Ai kabeneran isuk teh aya nu maot abah eta datang abdi datang. Wah, kesempatan cing teh bah ira rek nyusul. Nah, kampleng teh neungeul eta ka urang. Nya manehna mah kasinggungan, ai ngaheurian batur daek, ai peleba disigeng kuat punung. Tong sok kitu hirup teh ngewa. Katurutan teu tah mere kadaharan ka Yahudi bari lolong tuluy dihina 15 tahun. Biheungnya, Pak. Pan urang mah barang bere ka kanu sok ka masjid, anu tara ka masjid ka gering antep we cenah modar. Dipilihan sok pangajian bareng jeung urang sok ka masjid kakara Ikhwan Fidin. Sedia. Hiji tah katurutan teu. Geus hese muludan. Cing atuh nu kadua sugan. Init Nabi ke masjid di tengah jalan aya nu nyeblok kunaon ku tai onta diseblok deui wur rancucut wangsul deui ka rorompokna cek Siti Khadijah ya Rasul naha uih deui cek Nabi teh aya nu nyeblok kunaon ku tai onta kumaha cek Siti Khadijah ibak deui we salaki bapa salaki ibu tetulus ke masjid aya nu nyeblok balik ka imah naha tetulus ke masjid aya nu nyeblok kumaha cek ibu tuh bedaog kadek jelema kitu mah. Da urang mah kana ateul tanduk wae atuh. Init deui Nabi mah geus ibak diseblok deui, init deui diseblok deui. Opat balikan cicing Nabi. Naon nu nyeblok? Lingang di urangnya. Karek diseblok mau turun galungan jeung aing. Mau teu kitu urang. Init ka masjid cek Abu Bakar ya Rasul telatnya teu weweja. Coba lamun bapak aya nu nyeblok ditanya ku DKM, nah kamari telat. Wah, mau peletuk we. Ayo nu nyeblok euy. Ku para pemuda oi. Nah ada poho asar, serang oi. Gelut teh di jalan teh. Nafsu wungkul hirup teh. Bener. Akhirnya teh geus dibawa ke kantor polisi pan wirang. Maknya aya Karang Taruna gelut jeung DKM. Geblus Nabi ngaimaman, beres ngaimaman Abu Bakar tumanya ya Rasul di lingkungan urang teu aya nu udur, saha tuh itu bumina. Ternyata nu nyeblok Nabi, kumaha ceuk Nabi, urang longok. Hate nu seperti kitu moal aya di awak urang, Pak. Iwati hate jungjunan urang. Urang longok. Dalamun Bapak aya nu nyeblok, tuluy ceuk DKM, nu nyeblok maneh teh ayeuna kempreng. Tuluy jeung TBC diongkoh. Ah, isu ge bawa maot. Kumaha ceuk Bapak? Dorakati aing, matata tong wani-wani cilengkrang atuh. Nya mata nu sampurna adalah Nabi Muhammad. Urang-urang merangah Pak lamun dibawakan akhlak itu. Beurah. Dilongok ku Nabi mah mana nu karasa ieu dekul didoakeun. Sahabat ngaaminan tuluy ditanya, "Yeuh, ieu mah bekal we keur maneh sapanjang geri." Init Nabi ngagabruk, "Ya Rasulullah, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar rasul." Tah matak Nabi mah diibaratkeun nyiruan. Anu ngalahirkeun madu, matak ucapan tekad jeung lampahna teh kareueut pikabitaeun boro-boro kolot budak leutik ge resep kana madu mah aya urang mah diibaratkeun patrawali, matak sakali ngomong teh batur teh rujit da pait atuh. Nya paitnya peuheur nya Bu. Keheul. Katurutan moal nu kadua. Geus lapur deui. Lapur. Cing nu katilu atuh. Nalika Nabi panggih budak yatim, Nabi tumanya, "Kamana indung?" Maot. "Kamana bapak?" Teu aya. Kumaha ceuk Nabi? "Anjeun tipe ayeuna ka hareup hayang boga bapak." Kantenan, "Muhammad bapak anjeun." Diangkat anak budak yatim ku Nabi Muhammad. Mata yatim teu dibuli, teu dihina, teu diledek, teu dicaci. Naha bapak angkatna seorang nabi. Mun di dieu aya Pak Kades ngangkat budak yatim, da babari. Sabaraha urang di budak yatim 20, cek Pak Kades kukuring 10, sakolakeun biayaan budak yatim moal dibuli, moal dihina. Nah, umumkeun bapak angkatna adalah seorang kades. Geus acan. Atuh mah kejeng ungek aya acan. Kolok juga nu nya. Lo cek ustad. Cek ustad di dieu abdi 5 nyakolakeun, jug sakolakeun, titipkeun ka kepala sekolahna, biayaan, saragaman, piara, budak yatim moal dibuli. Nah, bapak angkatna seorang ustad. Lol bupati, cek bupati 20.
budak yatim moal dibuli, moal dihina, moal diledek, bapak angkatna seorang bupati naik derajatna, lol kuring 100. Nah loba-loba teuing ngaranna ge ngalamun bebas dek 1000 oge. Bapan ngalamun kades henteu ustad jadi henteu nya urang ge miluan we. Da jurnal yang ngalamun wungkul atuh. 100 budak yatim moal dibuli moal dihina. Nah bapak angkatna seorang nana gerhana ti mimiti pamarentah kiai ustad jamaah perhatikan budak yatim surga teh dibukakeun ku pangeran. Nah Nabi Musa pernah bertanya, ya Allah ibadah naon nu dipika seneng nu dipika resep? Salat lain, puasa lain, ibadah haji lain. Naon atuh nalika anjeun nempo batur lapar anjeun nulungan kana laparna batur eta ibadah nu dipika seneng ku Gusti Allah. Nyao terpercaya. Tuh menyebut mudah-mudahan kapayun. Boro-boro kapayun isu ke poho deui ceramah ieu teh. Moga jeung mudah-mudahan kapayun. Teuing terpercaya. Kalah ke we urang mangayakeun santunan satahun sakali. Budak yatim santunan sakali luhurna 500, handapna 200, beres sembako. Pertanyaan anak, nah memangna budak yatim hirupna setahun sekali. Lain salah, ngan kurang tepat. Sabab Nabi mah langsung diangkat darajatna eta budak yatim, diangkat sebagai anak angkatna. Gerayu urang cobaan kigituan. Yatim teh mulia, yatim teh moal dibuli, yatim teh moal dihina, yatim teh moal diledek. Nah, nu ditukangna seorang pangkat, nu ditukangna seorang aparat, nu ditukangna seorang ustad, nu ditukangna seorang ulama. Bener Ibu? Tah ayeuna Bang Emok, abdi mah teu bisa nyalahkeun ka rakyat teu. Nah, Ibu kuat surino kuat lepas kitu buah boga hutang kadinya deh. Asal dibela gitu. Oh gaduh. Meni jujur. Jawa Barat numutkeun data cenah teuing da can maca ngan cenah ai cenah mah jauh ka nya nya ngan cenah Jawa Barat teh terjerat hutang Bang Emok teh hampir kana 70% cenah. Tak sugane gubernur saha wae nu jadi nanya sing bisa ngeberantas eta Bang eta. Da diteleman mah atuh lain salah-salah teuing Bang eta, lain salah-salah teuing rakyat. Nu salah mah ustad we pedi teuing. Apan rakyat teh pernah nginjem ka ustad, Pak Ustad bari namut artos 500, cek kuring teh teu gaduh. Leos ka kades, cek kades teh sarua teu gaduh. Leos ka kadus, cek kadus ge sarua. Leos ka jamaah pangajian, cek jamaah pangajian ge sami abdi ge nuju peryogi. Matak jamaah pangajian pedit, ustad pedit, kades pedit, kadus pedit. Nu bager iwati budak duaan kaluhurna make baju warna bodas, kahandapna hideung, ngolentangkeun kantong, mawa motor beat asup kana gang. Tuluy nararangtung limaan aku bersumpah dan berjanji lamun tina 5 hiji teu kabayar maka nu 4 kudu tanggung renteng mayar nu hiji. Nah ustad apal pernah ngeclok. Teu salah rakyat Bapak, nu salah mah urang we nu apal dalil infak, dalil sedekah tapi naha teu jeung gebrokna. Bener? Kuat asa gairah kitu nu baroga hutang mah asa dibela. Sesuganane gubernur anu bakal jadi sing bener-bener we mun bisa mah hadang Bang nu kitu teh. Lieur kana sirah. Atuh bupati nu bakal jadi sing sarua kitu. Ya Bu. Sing saimbang, luhur handap, alus goreng, bener salah. Ternyata manusia teh dua. Ya manusia teh lalaki awewe berarti 2. Bener salah 2, alus goreng, luhur handap, nya 2. Manusia teh nyumputnya bisaannya. Baik mah urang ngeusan anakku mah urang, ada urang nu ceramah nage atuh teu kudu protes teh. Buat protes engke sun betah keneh pek we ibu betah mah cicing di dieu. Urang mah deuk balik we. Boro-boro dituluykeun nepi ka 4 5 genep 7 8 nepi ka 100. Tilu akhlak Nabi parantos kapigawe. Komo dituluykeun ka jangar-jangar sirah teh. Ku tilu ge can jadi patokan. Bener. Matak ladang muludan teh minimal katempo akhlak Nabi ayana awak urang. Atuh eueuh nya minimal ngadeket-deket anak talus atuh ulah jauh-jauh teuing.
Ibu ada sim guring anjing tetebu 7 teh kedah tos ka daerah Sukabumi. Naon ngaran teh torok tok kuda gitu mun teu salah mah. Pasir kuda mun teu lebat mah Pak, aya di Sukabumi pasir kuda. Tah abdi anjing kedah ka ditu. Jadi oleh-oleh aya nu ladang muludan dengan tilu we nya. Susuganan eta ge di urang aya. Jadi ternyata leungitkeun dendam, simpulkeun ku ibu, ya Nabi mah seuri kanu baeud, mere kanu pedit, nanya kanu tara. Sakitu we heula. Seuri kanu baeud, mere kanu pedit, nanya kanu tara, cinta ka jelema anu cua. Sehingga Islam teh nepi ka dieu. Da rumusna eta seuri kanu baeud, mere kanu pedit, nanya kanu tara, cinta kanu cua. Hadirin kaum muslimin, capek oge geuning ya kikian da tuh. Sakitu nu kapihatur bobok sapanon carang sapakan mugi agung cukup lumur jembar sihampurana paralun anu kasuhun meninggalih nu dipamrih billahi fisabilil haq wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.